Jadi rahasia kamaripatan. Jadi orang besi hayang maripat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema anu dibere bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam tatadina kumaha kok dibere makrifat sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah. Tatadina meureun kumaha kok bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae. Ketika neuleuh nu kadeuleuh Allah, ketika ngadenge nu kadenge Allah. Eta kan bahasa lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu. Ngan eueuh deui bahasa ieu ti kos kitu. Nah, iyalah supaya urang ulah hulul, supaya urang nyaho minimal kana marifat anu aya di jero batin urang bakal dicaritakeun ku Tuhan Syah Abdul Qadir ku ahlina. Anu engke urang nyampekeunana ulah ngabohong. Kumaha ngabohong? Ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk kemudian can pernah ngadahal jeruk. Aju guna dicaritakeun we jeruk amis ya. Kos kumaha si jeruk eta kos kitu pernah ngadahal encan. Belon kan. Kos urang Arab can pernah ngadahal kadu aju caritakeun kadu. Nunoh sok nyono kadu cenah. Bohong kan ngaranna. Iki sarua. Nyaritakeun marifat urang da can marifat atuh bohong. Atuh kieu dek ngabohong, aing dek ngabongan sia bae pokona lah. Percaya Allah, percaya Allah. Allah. Sabada urang namatkeun kitab Al-Maimuniyah Jurumiyah nyaritakeun tentang isyarah-isyarah ma'rifat. Urang kuari ngamimitian ngaji kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar. Rahasia pirang-pirang rahasia ilmu kama'rifatan jeung ebrehna sepirang-pirang cahaya ilahi ma'rifat kalawan karangan dikarangku Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jaili Al-Hasani Al-Husaini karangan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung. Aya syarat ngaji kitab ieu mah hiji kudu boga silsilah. Geus kitu bae ngaji kitab ieu mah. Jadi teu meunang macakeun kitab ieu lamun teu boga silsilah. Hese kan. Jadi lamun teu boga silsilah mah cukup jadi pendengar. Teu bisa macakeun. Wah, cenah kitu amat kitu bae teh menti dituna. Sia mah rarese di bejaan teh sok ngotot. Sebab lamun jelema can boga silsilah berarti can ngambah. Jadi bejakeun kasaantero teu meunang wacakeun kitab ieu lamun teu boga silsilah. Ngaji bae salilana ngaji pendengar sarua bae ji semua suka juga yang macakeun bae yang jadi kiai burung. Ya kita baru model kita biasa diawali ku silsilah kan atau awalnya ya mah kitabna matan. Okos orang ngaji burdah teh lamun ngamalkeun syaratna 10 burdah amin tazakuri jironin bidi salami mazad dadaman jaromin muplatin bidam ola ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kulli syaratna 10
Iji boga wudu, dua pernah ijazah ngaji, katilu kudu itu dinazomkeun baharna bar basit, kaopat kudu ngarti kana hartina, nomor kalimana kudu tawasul heula kanu boga kitu kitab burdah, tawasul ka guru-guru loba jadi bacana kudu bari diuk atawa nangtung ulah bari ngedeng di salatna 10 we pokona mah teu beunang teu boga wudu orang maja eta jikos Quran we geus di ditu kitu sosok kajung otot sosok Muhammadiyah aja mah Muhammadiyah mah kok Quran gitu kudu boga wudu beuki parah tah mah ahli sunnah mah tak kos kitu tak kudu boga wudu model kos manakib tafrijul khatir eta teh syaratna ti guru kudu boga wudu urang macakeun urang ngaji kudu boga wudu i Quran lain naon lain geus kitu bae lah aya manfaat tuturkeun kitab ieu ge teu meunang macakeun kitab ieu lamun urang encan boga silsilah thariqah. Urang sanajan kukumaha ge tetep kudu boga silsilah thariqah mu'tabarah. Jadi ieu kitab sulit. Urang geus bisa ge teu meunang macakeun ka batur. Ulah cenah deuk dibacakeun eta los. Los masalah ngan ke tunggu. Mamala, ulah main-main. Tapi kita bantu kajut teh dicitak deui ge. Sebab baju nu hitut maca bae. Duh. Anu tos ciuman maca bae. Raos-raos aki-aki ge. Geus rasa kos kitu mah itu. Jadi kudu boga silsilah thariqah karak meunang ngaji ieu geus urang gua kuari ulah mikiran macakeun urang ngaji bae langka kitab ieu bae sebab naon nu boga silsilah na ge langka bisa tinggal bisa tetep ulah itu aju kudu boga wudu cina orang tuing atau boga wudu atuh sah bukan sah boga wudu ese gaji kitab ieu ya gara kitab Sirul Asrar geus ngaran berarti mah teu meunang diartikeun lamun diartikeun kudu memeh jadi ngaran mun geus jadi ngaran mah tukan alam atuh aya alamat teh kudu diartikeun mirna misalna ngaranna ieu saha ngaranna Mang Karim pan jelema nama teu mulya pan manana Karim teh mulya pan barang di manaan kurang wong kang mulya puguhnya nama teu mulya di mana ngaran kana salah ieu sanu ieu ngaranna Soleh duh tukang adug kotok soleh bae atuh di manaan teh ngaran cing lamun ngaran di manaan atuh engke bal akur ngaran mah ngaran itu bareng di manaan ye Dajjal maknun geus jelaskeun ya alamat teu meunang di manaan atuh ngaran jinganan ieu ngaranna saha ieu awewe Jamilah wong kang cantik barang di deuleu petot liang tinggal liang petot ya mah lain masalah liang lain masalah petot di deuleu urang nanya Neng Jamilah saking pundi sira saking Brebes pantes pantes mah kana ireng sira we ireng-ireng ge kereta api ge we emang kok we banyak yang nunggu atuh kereta api mah ireng ge banyak yang nunggu gitu. Nu nungguan ge ditumpakan aju kabur. Aduh.
Nah, ulah di mana ada tuh. Wa mana'u limatadoh. Temenang ulama ahli bilaga ngalarang ngamaknaan alam lantaran limatadoh. Jelas alam mah sekadar nyirian kana musamma. Geus atuh, ngaran mengaran, makna memakna. Beda. Geus lamun dek di ngaranan, memeh jadi ngaran. Mun dek di manaan, memeh jadi ngaran. Ieu mah ngaran dek sirrul asrar. Geus ngaran. Memeh jadi ngaran dek di manaan mah enggak rahasia ing pirang-pirang rahasia. Artina asrar teh ieu adalah ma'rifatullah wa rasuluh. Rahasia ilmu kamaripatan anu dibutuhkeun jeung dipika kahayang ku setiap manusia. Naluri manusia hayang meraih ilmu marifat. Teu saha. Sebab aya hiji kaindahan dina ilmu marifat mah. Aslina merdeka teh lain berkibarna sangsaka merah putih lain. Aslina merdeka teh lain urang cicing di negara nu merdeka lain. Aslina merdeka mah urang lepas tina urusan duniawi. Lepas tidinya urang teh bersanding jeung nu boga dunia. Allah mere cahaya ilahi. Lepas tina urusan politik, lepas tina urusan ekonomi, lepas tina urusan budaya, urang teh Allah doang merdeka ngaranna. Wah cenah kiai kos kitu mah nagara hancur anu ngurus sia mah dangkal pikiranna. Ulah sote ta'aluk. Ulah sote ta'aluk sebab ta'aluk mah menikmati. Ai dunia mah jaya atuh jadi ciptakeun ku Gusti Allah. Kajen ku kumaha ge. Buktina urang aya urang teh pan bagian tina dunia awak urang aya, cili aya, irung aya dunia teh. Dunia aya langit bumi teh dunia. Urang teh ulah teh ta'alukna kana dunia urus lantaran Allah teh ngajadikeun khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jang urusan dunia. Mantap diutus Rasul raja. Diurus kunyana. Aya ta'aluk kana dunia teu aya. Khulafaur Rasyidin urus dunia. Diatur strategina soal politik, ekonomi jeung perbudayaan. Aya ta'aluknya na teu aya. Kitu kene para aulia Allah ngurusan. Umar bin Abdul Aziz teh jadi raja. Imam Jamaluddin teh jadi raja. Di Beladiana Syekh Hidayatullah jadi raja. Di Banten Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja. Aya ta'aluk kana dunia teu aya. Jadi ulah dangkal pikiranna Gus Dur teh baheula diwali-wali setelah maot nyata kawalianana. Jadi raja nyana. Ai Gus Dur nu jadi raja, jadi wali, ai ente teh jadi RT acan teh jadi wali. Eta teh belon eta san belon coba eta. Nu belon teh saya teh nu kos kitu. Batur jadi raja, jadi wali. Mentak euy cenah aing mah anti jadi RT, aing mah anti jadi bupati. Salah. Jadi bupati masalah, jadi gubernur masalah, jadi presiden masalah. Ulah sote ta'alukna. Lamun ta'aluk berarti menikmati ke. Jeung eta nu ngahalangan kana ngeunahna ibadah. Geus urang lamun deuk maot teh mah ta'aluk. Ketika malakal maut datang, Assalamualaikum, salam. Habib Rozak, yes. Ada apa juga Habib Rozak? Siapa? Saya malakal maut. Wah, mau nyabut nyawa saya ya jangan dulu dong. Cek malakal maut emang kenapa? Istri saya masih muda. Pengen nambah lagi yang denok. Itu ta'aluk ngaranna ka situ. Mal beres eta kos itu. Ngadongan segala yang 14 miliar segala naon. Yang bonus segala nu denok segala. Wah, itu beres tuh kos gitu. Cek Habib Rozak gua mah pengen ngedoa doang ntar kasihkan lama lu. Waduh, bela diri deh.
Nah tapi lamun urang gua taluk saya abdi malakal maut rek naik nyebut nyawa atuh mangga bae emang urang onjang malakal maut teu berat kitu ku mobil sapira mobil nu mantak gunta-ganti mobil teh teu dikeramatkeun ieu teh artina di hate lamun di hate mah dikeramatkeun diminyak bisikan ku kula batur teu meunang numpakan eta ngaranna cinta dunia ieu mah pek bae mah sahan wah hayang pek bae tah bisi nek dijual elos asal gantian bae tuh dijual mah ulah itu cinta dunia lain cinta dunia aya urusan ongkos pamajikan abong-abong dunia ditumpahkan ku batur di loloskeun ulah eta mah pan milik urang aya urusan sama tuh ulah sembarangan mang mamang dunia pamajikan mamang dunia kula ngasan ka pamajikan mamang lah ya tuh ulah be mamang cinta dunianya cinta dunia mah mun teu cinta di dunia atuh pamajikan mamang gugol ditumpahkan atulah los sama tuh tungtung nama jadi wali lain pamajikan reuneuh ku batur atuh aya aturanana tetep abong-abong urang teh cinta dunia jadi bikeunana lain kitu urang titah jadi khalifah urus ulah sote ta'alluqna nah jipan cenah hese amat atuh saha nu bisa jaya sababaraha hese teh mongkos kitu mentok jadi wali ge hese teh kos kitu matak suuzon bae ka Kiai Sugi suuzon da lain wali teh mah Kiai Sugi suuzon je mah Kiai jadi raja baheula loba ka Gus Dur lain wali lain Gus Dur mah wali jadi presiden suuzon sia je Gus Dur di lain-lain emang kumaha gitu weh ulah sembarangan tanda kewalian tanyakeun ka nu nyaho ulah ku urang sorangan ji atuh aya ciri lah tuh kalian ku kumaha ge Atlas aya merekan Atlas BHS aya merekan BHS Gajah Depa aya merekan je ku urang diganti merekna Gajah Picen ganti ku merek BHS kadeulekan ku batur ge himeng cek batur teh isi BHS jadi asana lain ini mah kos jah kesakannya ho aing mah Gajah duduk tapi merekna BHS aing ta anu edan apa nu make ieu asana aing wani taro ieu mah lain BHS kan ngomong kos kieu mah ngaringkel kieu BHS asal tas diuk we ngaringkel lain asana kajeun gua kumaha ge ieu jelema ieu hayang boga BHS gan teu kabeuli geus nyona maling merek nu batur jaga itu mah kos kijang make merek Lexus aya jelema di tol gua sok nalekeun we Avanza tapi merekna Lexus gua bingung ieu ieu Avanza Lexus leutik amat sih merekan ku nya Lexus aya di dinya tah menang meuli meureun di bengkel Lexus eta teh maksakeun amat ku hayang-hayangna ka Lexus beureunanan najunya na meuli eta tatu sasar lain bae kajeun di merekan Lexus atuh lain bae kajeun teuing di merekan kitu BHS atuh lain bae ieu ge sarua di udeng-udengan di jubahan lain wali atuh lain bae kitu kajeun teuing di merekan kuari make merek Gajah Duduk tapi BHS asli merekna Gajah Duduk nu geus jaho ka BHS mah moal kasaliru ieu ieu mah BHS tapi merekna Gajah Duduk teu kaharti aing mah ieu kajeun kumaha ge ke kumaha mimitina ieu kumaha mimitina di urang dicekel di deuleu teu kudu dicekel anu nyaho maka BHS teu kudu dicekel kieu di deuleu doang eta mah kajeun ku BHS tah mah kajeun tapi merekna ieu Gajah Duduk lah salah ngamerekan kajeun ku kumaha ge moal kaliru jelema nu nyaho ka BHS sakali BHS bae ganti merekna ku Gajah Duduk Gajah Depa Gajah Lari BHS bae eta carita samping wali sarua bae teu bisa di naon ge di udeng-udengan hayang abe pajar wali di udeng-udengan teu bisa mendak aya Habib digendeng ku Habib duaan ajunya nu digandengna peureum bae datang ka imah datang tawasul bae teh dititah teu naon ge
ila hadarat marhabanya didinya. Aju geus beres urang datang gadinya pajar sieun meureun urang di bejaan ini majlub kiai teh podol sero. Manya majlub di lempangan digendeng ujung-ujungna harus ada uang 9999 manya maju bau ka duit. Ieu loba Habib sia tah besi ka ieu mah ente ka ustaz tinggalkeun mun wani rante. Ye cenah Habib tinggal Habib mamajuban sia. Ulah mual kaliru majub ai asli majalain koski itu atuh teu wau ka dunia majub teh artina majub teh kang den tarik pikiranane saking dunia maring Allah. Jadi orang inget maring dunia. Orang inget 9,9 orang inget. Engge gue wali sumkonon gue. Wali mah majub teh jajaba itu kang den tarik pikiranane. Jadi nyana teh geus leupas tina dunya ka Allah. Ieu mah di majud jabuk tungtungna duit. Itu beres. Beres lain kitu. Ieu mah keur nyaritakeun lain Habib bae sanajan ahwal ge ulama majuban. Edan beneran meureun lain majub mah. Ye, Gus Dur teu make kopiah, Gus Dur make kaos sakieu, Gus Dur make kacamata, Gus Dur kadang-kadang make celana panjang, wali mah wali bae. Urang di udeng-udengan make jubah, wah hebat jasa, sorban nage 3. Kos nunduk dagang sorban meureun teh mah. Ai lain ulah make jubah ieu mah keur nyarita moal kaliru. Ai endek mah kae masalah, ieu keur carita asli nawali ku bangsana kanyawan deui. Oh. Ieu keur carita sirrul asrar. Jadi rahasia kamaripatan. Jadi orang besi hayang marifat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema nu dibere bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam tatadina kumaha kok dibere marifat sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah. Tadina meureun kumaha kok bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae. Ketika neuleuh nu kadeuleuh Allah, ketika ngadenge nu kadenge Allah. Eta kan bahasa lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu. Ngan eueuh deui bahasa ieu kos kitu. Hese ngabahasakeunana engkena besi hulul. Hulul teh kumaha? Allah teh aya di awak urang hulul murtad sia. Urang deuleu gunung nu kadeuleuhna teh eta teh Allah berarti Allah teh gunung hulul ngaranna murtad sia. Ngan eueuh deui bahasa mantap kudu diajikeun. Lamun urang maca buku bae, maca kitab bae bisa hulul. Ieu lah nu dikhawatirkeun. Sebab naon? Sebab di diri urang teh aya Allahan. Atuh Allah teh aya di diri urang neangan Allah mah di diri urang bae. Atuh berarti aya Allah di diri urang. Aya Allah mah ngancik atau Allah di diri orang nya atuh bakawadaan Allah di diri orang bener atuh hulul ngaranna hulul teh menggon atuh murtad sia ini kumaha atuh cenah kieu yang mah puyeng emang ngaji puyeng Gus kieu ngaji puyeng iyalah supaya orang ulah hulul supaya orang nyaho minimal kana marifat anu aya di jero batin urang bakal dicaritakeun ku Tuhan Syah Abdul Qadir ku ahlina anu engke urang nyampekeunana ulah ngabohong. Kumaha ngabohong? Ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk kemudian can pernah ngadal jeruk. Aju kuna dicaritakeun we jeruk amis ya. Kos kumaha si jeruk eta kos kitu pernah ngadar encan. Blaon kan. Kos urang Arab can pernah ngadar kadu aju caritakeun kadu. Ngunoh sok nyono kadu cenah. Bohong kan ngaranna. Iki sarua. Nyaritakeun marifat urang teh can marifat atuh bohong. Atuh kieu deuk ngabohong, aing deuk ngabohongan sia bae pokona lah. Percaya Allah teu percaya Allah. Atuh urang mah ieu mah grup ngabohong ieu. Teu masalah. Atuh sia dek kieu teh dek atuh geus teh sama teh saya amat. Ceuk kieu uci mah cenah mah ngabohong. Atuh ulah didengekeun ku sia balik. Saya amat sih. Ieu kita hese. Ngaji jurumnya apa babari kadele kaotakan ngaji alfiah kadele kaotakan
ngaji samsiah kadeuleu ka otak kata mukhtalitot urang keur carita qadiyah mukhtalitot gampang teh bagus gitu mah kadeuleu ka otakan jamul jawame dikumis teman-teman kadeuleu ka otakan tapi marifat papan teu kadeuleu aya di relung-relung hati ya Allah ya Rabbi ieu nu hese ge tapi kanyahoan jelema nu marifat bakal kanyahoan ku nu marifat deui sebab ngabangsa nyana hansip jeung hansip ngabangsa ieu nu bakal dicaritakeun rahasia kamakrifatan aya dina kitab ieu beuh pokona mah urang geus ngaji ieu jadi wali kabeh diaminan ge moal atuh sahanunya ya itu rahasia Allah lamun Harun Ar-Rasyid seorang raja jadi wali lamun eta itu garong begal ngabegal Tuan Sabdul Qadir jadi wali ih aneh begal jadi wali tuh komo urang terjadi raja terjadi begal ya begal lain raja lain wali lain kudu bari nyantai ngaji ilmu kawalian mah naon sebab hese teh maksudna kumaha supaya tercerna sebab hese teu maksud seserian tapi eta seri sorangan urang jadi berarti kan edan atuh jadi wali emang urang ngahajar henteu aja jadi wali teh jadi wali sorangan ya teh rahasia Allah alumun Allah geus ndek mere nur ilahi kamaripatan ka hiji hambana teh babarieun Allah mah je emang kumaha gitu sarua jeung endek ngaislamkeun hamba Allah tatadina tokoh Kristen di urang aya tokoh Kristen saha coba hayo anu putih bukna ya nu putih bukna teh anu kumungna wah Kristen pohara misionarisnya teh di Indonesia ieu di Indonesia ayo saha siap kos tu pinter tapi bodoh kos tu bakal nyaho tapi henteu ayo coba ayo saha anu bukna putih sok make batik di televisi tokoh Golkar baheula woi pohara jasa terus nyana memulangkeun dana-dana dipatikan asup Islam kawinlah jeung seorang wanita kemudian akhir hayatna kadenge ku kabehan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bingung kabehan hidayah datang saha coba yo Sudomo sia mah kosu pinter tapi bodoh kosu nyarah tapi henteu poho cenah kiai geus dihampura ku aing bohong loba hidayah mahal kan Sudomo boh lain lalagan masjid kita dijadikan gereja bangun gereja Sudomo lain lalagan utusan tipatikan ka dia misionaris lain lalagan berhasillah Sudomo tetapi nyana ngadengekeun ceramah ngadengekeun petua ti saha baheula anu jadi mui kolot urang seberang aya di urang saha profesor saha almarhum baheula anu tenar bukuna ge loba sa Hamka tah rada deres teh sia rada jawaban tah deres sakitu mah sabab masuk Islam na ngadengekeun ceramah seorang kiai kemudian nyana ngadeketan Hamka terus ngobrolnya na jeung Hamka satu kedua di Sekebumi aya seorang kiai ialah guru kula di Ciberem angsa dili ngobrolnya na tiga di Garut ngobrol deui jeung seorang pakar hidayah datang deui kumaha tuh Masya Allah nyulusup ka jero
kabupaten asup Islam terus koleksi kiai koleksi ceramah gitu kiai anu asup ke jero hate kunyana diabadikeun ye hidayah asup deui kumaha geus puguh eta kamari ieu kemudian kuari eta Paulus asup Islam Benediktus asup Islam deui itu hidayah mahal sanunya jangan diangkat jadi wali sebab nu Islam kena nage wali ai coba eta nah ieu keur carita urang ulah leutik hate lamun ku Allah geus dibere cahaya ilahi set ka jero hate urang aya kaindahan neule dunia teh okos cai di daun tales eta mah rahasia pribadi mangga bae percaya neukeun teh sabodo seakan-akan dunia hina di benak hati seseorang anu geus aya cahaya ilahi ngan nyana tuh biasa beda kumaha tuh jata mah rahasia hese nyaritakeunana di dieu lah di benak hati terus makin ka ditu makin ekstrim makin ekstrim tengah aja sebab naon dorongan daripada batinnya na sabodo teuing deuk percaya da teu kos kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala henteu dibuat-buatnya nama kos kituna lantaran aya di jero hatena urang mah sakali ceramah saudara-saudara hati-hati dengan pemerintah kita sebab pemerintah kita ini bok-bok awas ya jahat pemerintah kita toel ku bupati bere duit saudara-saudara kalau tidak ada bupati bagaimana ini negara kita itu kipudoli blon cikeneh mah ceramah kadege kurang pohara barang ditoel lain deui Habib Roza ke pendopo unggal minggu cak Habib Roza saya mau ke sono juga mau zikir tai podol zikir nggak ada masalah sih tuh kan nah iya itu rahasia tapi wali lain kos gitu sekali haram sekali halal tidituna halal jadi haram jadi halal itu wali boleh korupsi saudara-saudara haram tidak boleh korupsi ya haram itu hukumnya toel kalau tidak ada sogok-sogok mau bagaimana majunya negara ini kan bukan korupsi masalahnya cuma pelancar sial jasa pelumas iya jadi kan kalau motor mobil tidak pakai pelumas tidak oli enggak jalan di negara kita juga sama kita mau masuk universitas tidak ada pelumas ya tidak masuk itu mah bukan sogok menyogok namanya cuma sekedar pelancar aja toel deh ikunya nggak apa-apa sebenarnya dulur beki parah baik blon aja lemah Allah